Ayat 116. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. Jeung sing inget nalika Allah ngadawuh, "Yeuh Isa anak Maryam, naha maneh kungsi nyarita ka jalma-jalma, jadikeun kaula jeung indung kaula dua pangeran salian ti Allah?" Jawabna, "Maha suci Anjeunna, hanteu pantas abdi nyarios anu sanes hak abdi. Upami abdi nyarios kitu tangtos kauninga ku Gusti, da Gusti mah uninga kana saeusining diri abdi. Sareng abdi mah henteu terang kana sanes kanten nu aya di Gusti. Sayaktosna mung Gusti anu maha uninga kana samudaya perkawis anu garoib."